Mun ulama paku alam dunia teh maut di alam dunia ngalayan. Anu osok para sea we ngarebutkeun anakna anu baralagu tah mudah-mudahannya anu baralagu ieu teh jadi soleh. Tah ina urang langsung kaluarkeun artis sama artisnya tapi gimana punten kakangnya da ieu mah teh urang kali santri gimana ukur hiburan semata mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana. Sok keluar keluar Aduh, aing mah hayang loba. Aing mah kumaha ieu diberek kolot saeutik di duit. Tinggal pulang aya nawa ah. Kahayang tadi pangbelikeun ku kolot lah naon. Namanya hayang naon euy? Urang teh nya hayang motor ninja. Ame gaya kos artis si boy ini. Mane mah nilai ge hayang motor ninja. Bae atuh da ngaran budak ngorat. Maneh motor legenda. Mata legenda teh asal romantis ya. Nongeng awewe nage mun ninja mah nongeng. Mana? Motor ninja, karuang naik kapal. Patahan ke sejarah tuh. Kan ese yuk. Jangan pakai yang ninja nih. Ayo tuh udah ngorame sama awewe nongeng. Nyameta kama. Tuh kau kasih ya. Ayo noni teh. Ninja yang kapal. Yang ninja diberi duitnya. Tadi kusiap kuah ini bikin. 500 lah kamu dah. Banyak. Ayo sawarehna, nih. Eta paling 500. Masa kalau bawa bating 500. 2.000. Aja 500, 1 juta di kamana? Lagi perawatan WC, lagi perawatan kasur, bukan pak? Boleh tore. Osnya yang tempat kawain, ya. Saya nama Bang Tape daripada bingung tentang mobil mah, mending kau rak ngawas sareng abdi. Di mana? Tahu katanya. Di mana? Mau pakai jual. Kalau kan di mall? Oh, ada mall diberi ke sini. Naon teh naon? Coba jelaskan. Akhirnya teh daek teu mending orang ka pasar. Naon?
ngaji. Ah, hayang. Naon ngaji nahan we? Heula anan ning kene nyekek Masakan sia. Masakan sia ke dibere duit Bapak. heula anan meninjaulah orang mah. aya apa heula Terus Mas Andre kok dipangli ninja? Ah, bohong, ya bohong. Ini telan Guru dipangmelikeun. Guru coba lah. Ayo. Apaan kan? Kumaha pesantren teh? Baju gini. Mak, disiapkan baju. Beasna sudah oh jeung duit teh 1000 mah meureun. 1000. aing mah espon-pon wasiki Hiji sabatang rokok lumayan. teungeuna 1 juta. Coba, canggah gesek euy. Wah, engke we tagoan si Mak. aing ngapal Mak! Kali cali. Bila. Ti dia. Makan. Si sopan sia. Ti dia ke saya baju jeung duit tadi selipin si Manya. Ayeuna maneh mangkat ka itu ke pesantren. Belah mana pesantrenna? Dirinya caket di pakai dua itu doang. Kita dilihat. Dirinya kemana mau jadi ngilu udah. Sok guru jom. guru ini Salim Pak salah. Naon itu? Pakai ngangkat lah. Mak. Si selamat 2 meter. Mak. habis Apa hasil undangan? Enjing undangan kata sih. Kan engket. Enjing beri daya. Ini bade. Ya memang diuk. Nah, ya gimana diuk itu? Yo. Mana? Masih. Serap, Emang di kemana wae tadi? Kamu kasih anu yang sakit nih. Bawa yang sekali. Tinggalkan. Nya undangan. Kembalian. Kita nusain ya. Ada sudah. Abang mah capek ya, aduh, terus kondangan, apa kondangan, anjing kata sih. Santri nonton Mas Santri 5 tahun. Maknya santri aing kieu. Naon pohan deui. Kali bae ka mama, eta geureuh atuh. Itu naon? Maneh. Yo gani duduk. Maneh nu mana teh nya? Itu teh abingnya, gani. Ayo nama tolong ngajinya aduh. Mama nage capek keneh. Pas kondangan kayak halawan nama lah. Mana naon eta? Sama. Aman. Alif batasa. Aso soba aso. Tapi inya aja punya. Tolong ngajinya nama. Sampai aing. Mana? Cacingin dia udah tahu. Mama mau beli obat kumban ring. Oh, tambor angus mana? Tambor angus. Ganeng. Mana saya cacingan? Dia bukan. Capek mama deui.
Ayeuna pangnyandakeun si Neng ka dieu. Gandeng. Ayeuna Neng ka kamar heula kita. Terus pangnyandakeun si unggul. Keun di kamar di nya. Dong. Bawa deui dong. Naon, teh naon? Anu pada dijodohkeun sebenarnya bisa. Naon? Anu hari jam berapa nya? Bang, bawa dong lah. Iya 4 kali. 4 kali. Mana sih Dena? Hilap. Belah tuh kedua. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Iya pada aya naon deui? Polontong Iya ya naon? Iya. Sopan. Aya kroyok naon datang ka dieu. Ayo, Cak. Iya, calina tuh. Sopan ku mama. Sopan ku mama itu diarep. Gandeng aduh, ama keur ngawangkong teh. Mana dia? Mantu sabar. Mahal lumayan deh, Ma. Pendengaran kieu yang ngawas. Enggak nanti salore. Ieu mah nu hiji tukang mabok ya. nyaho. Nah hiji tukang cilok. Aya. Mana tukang mabok ieu tukang Cilok. boleh ieu mah. Sia. Tapi ngali ku aing. Kok lama bener. Kelak. Sia cacingeun ih. Ka budak cacingun. Cicing. Lain mana nih sebenarnya jadi dia? Baji naon? Kalau panas tuh keamati. Dong. Soalnya saya soalnya. Yang mana sih? Apaan amat teh guru? Iya teh nenek. Cara nama nenek ngawas ke dia. Tapi kebangetan iya maknya. Kayak gitu. Mama yo. Tom. Yuk. Cicing atuh mah. Enggas ah. Bawa si neng nak. Eta tai naon eta? Yes. Mana benar ngaji dia. Eta carina di sopan atuh nya gitu kan. Apal mama? Mama apa? Mama, Sajawat kenal. Ganeng. Mau dibikin kamar Ibu Alman. Ngaca. sep noge. Ngaca. Oh kacana mana? Oh. Ama yuk budak ama panggelisna kieu dibikin budak ngagelis ai ieu na. Salah adonan. Oh, bener. Ieu mah dicapno jeung dari ibu. Salah ge olang. Ieu mah dicapno jeung dari ibu, mun abdi mah acing hungkul. Jadi lihat. Pantes aduh. Kenalan. Neng bari kenalan. Ulah nih. Cicing. Kurang ulas sampai mana ge? Tapi nama
Sama nih sama. Mana sama? Cicing dia. Sok kenalan. Tong deket teuing. Dia udah deket teuing. Apa lagi A? Mani kalau Bukan Muhrim. Nek kang bogohnya kalau kipat tuh. Neng, ibu bener juga aku foto. Abokir. Kayak kuyuhan aya ningalin oge ih. Ngejit ih. Mak, ama. Mereka jurang ya. Tahu bukan cici. Geus kane. Iya, pesan dan nama lumba dagia hayang dah cek cuma aya mah. Cicing. Lain mana bener ngaji di dia? Lain teuing. Arek, yang eta bikin lah ka urang. Pakai dulu masuk. Mak, kira. Ada eta putri sama bade dijodohkeun sareng ieu. Ya neng siapa bawa ya? Mana neng ngaji di dia atau kumaha teh? Itulah finalis itu. Mun maneh di dia nek ngaji nak kana awewe hungkul, mending balik lah. Balik. Balik ka bota ta. Balik. Bawa tak ka itu lah. Dia kan macam apa? Nah. katanya sopan gitu. Tapi kayak unik kan. Oh iya, balik. Tong. Bawa dari tong lah. Neng. Terus siar kita apa nama? Siapa banget mah cacingeun juga. Duh, di cicing mah cicing. Episode katilu. Gawe secapek-capek dihambur-hambur ke pemajikan. Mak! Wih! Yo! Yuk. Kamu sambil ngomong dulu. Dio? Dio? Lain dia perhitungan aku mah ya duit 2 juta pakai pihak sekaligus. Ya orang dia geus ngabiayaan budak sekolah teu lulus ya diajarkeun ku saha. Mana? Mana kalau lagi nak? Urang mah gawe wae. Mana kalau teh jadi teu bener budak teh. Saha cuman gawe wae. Namun nyisikan nyesel saha. Kamari mah henteu. Gawe ngawara budak henteu. Di pos ronang yang gaple. Ada gawe cenah. Gawe cenah teh gawe. Gawe. Gawe naon? Aing mana nu arah budak pasti bu eta jadi nyekek botol gitu. Orang eta saat teurehan bapana. Ting, Bapana baheula kitu. henteu. Aing seneng nongkrong sisi jalan goel dari kikieuan lah. Budak tuh. Oh, budak naon? Budak itu budak. Heeh. Naon? Itu jadi warang. Iya tuh. Capek aing. Pan bapak mah gawe, bapak gawe. Anu. Pret. Ani wat awewe kiu. Naon? Kamu keselingkuh ini. Aku udah geus bosan nih. Nah, itu mah kelas. Senin, malam minggu, malam Jumat, sama kayak saya kan. Waalaikumsalam. Kumaha baru teh? Dia Pak barudak teh dia diajarkan kali itu teh bener kayak kawe wae. Tuh, ya. Bapana. Kita soal kata bapak. Inungna. Bapana. Inungna. Bapana. Sok. Terus dong sia wae. Kawe wae kan. Ieu nya. Saya soal kumaha ya teh kumaha ya. Jadi barudak teh kalau diajarkan di pesantren nu sanes. Oh, terus. Tah, di kieu barudak teh di ku Bapak di Ridwan teu. Asal kerjaan bener wae mah. Asal bener yang kena. Di Bapak diajarkan ke pesantren nu sanes. Nya tuh nama bade makan dia. Ma. Tuh, nya jadi kolok-kolok duit tuh. Yang wayahan Lain wayahana dari. anaknya bagi KWW, kalau lagi bagi KWW. Ya enggak ada geus bosan. Istri cukup, udah mau gogosan. Tadi kita dong pas we ayo ayeuna mah ngopi. Ngopi. Ya itu
ke itu. Ayo. Tilah, yuk Pak saya. Pusing aja. Pusing enggak boleh dia. Mending kena biasa, masa sekolah lah. Aku jalan-jalan dulu. Nanya macam dia. Taslim. Ya, boleh dinomor mah. Ai kebun mama terus diurus ah. Terus hari kebun geus si obehan. Bau. Palingan hari sawah hari kebun bawang. Aya we hiji dua manu ieu. Ngikeun ke beja. Manehna. Tuh, Geus lah no pangalakeun cai ka itu. mun. Assalamualaikum. Ini pesantren teh. Oh, pas kuburan teh sultan dari weur. Oh, risi. Iya, maaf di bade sangat abdi bade pesantren ieu. Kumaha? Iya, mun. Dari terima asal asal taat kana aturan nu aya di dieu nya kumaha ya dit oh dia tuh mereka adalah ngomong bola ya si gelang ningan Kamu balik ti heula nih. lah kita ngomong lah mana rek ngaji di dieu Ya. pokok dia perkenalan Dingin atuh. buru ayo Ngakeun nami Adi Cecep. ayo bisa itu mukanya rek Perkenalkan, Pasti kamu tahan. perkenalkan, Nami Abi, bokir baik semua adik kakak Adi Ancah. Abi apana? Iya, Rai Abdi, lalu yang mau gondrong lagi mau kirim sono Pancan. Keluar. Keluar. Ada orang mau ke ya? Bawa toh. Pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Tamang. Mana si Ujang? Dia jangan teteh mana? Oh, balik. Balik. Kumaha perkawis semang kali di teh? alhamdulillah itu maju sekali yang udah kena edan jadi adan no Alhamdulillah ya. Dia atuh balik tuan balik tuan. Balik tuan. Udah ayam. Dikasih ayam. Bener itunya Kak. Jadi alhamdulillah. Pirang-pirang tutuhnya. Dikasih tempat tolong duit deh. Coba tes mah. Itu si Isen. Biasanya ramai mana? Oke, sok diluan baik. Pada kita ya tuh. Pada kita. Ah dia teman. Bukan aku lagi jam. Dari pastinya ningali mah dia. Yang, mana nih ngani mau orang siri gaya? Gelis euy. arek kumaha Oh cucuannya. Tepos.
Karena saya bukan dia mah, pamitan saya benernya. Saya lagi, main santri ya. Pisilat. Kis. Yang di babet. Punten mama. Silakan kamu tadi mah cuma tahu nanti pasaran teh edan. Oh, ya kalau Songong ya lagi. Ya mah kasep. Mata kan udah warung. Kurang lagi jadi hayang neng. Itu tadi mah buri. Itu ya? Iya. Gitu. Itu guys baik. Ayo nama tah, ya mak. Mata kan sok hambur-hambur duit. Mana? Geus nama ieu mama ih. Ngalakuin wae sing nama. Sarwana di luar atuh mah. Para sewe. Heeh. Iya, gitu tah. Mak, kau wewe wae. Teh cicing. Nyoba. Itu mah jape ama ieu teh. Awangkong. Ada wangkong. Tang, wangkung. Wangkong si pokok eta. Kacang asam. Kacang Kemana wae merah. atuh ha? Gitu ya parawan. Gitu rame. Wah, parawannya. Parawan di mana parawan? Cici ngomong tuh orang Parawan. Mana tuh cai teh? Astagfirullah. Mana yang cai teh? Hilap. Jeung orang haus. Jeung urang. Gerak. Wangkong. Nama mereka pamitan. Oh, can yang cai nanya. Ya tuh minum dulu lah. Maya ge mina eta jalan prah. Kamari beak urut lebaran. Teh gue nama. Udah. Lebay. Tok. Nah, ngomong enak tuh capek ah. Ringokeun maneh mah. Sama. Ayo deh. Teh, urang segawin. Ini letih gitu sih. Bulan tapi wis. Itu tadi teh digedor. Pantesan Ini gini. udah gue yuk. Kuat ya. Paling aja lu. Ya, selesai. Terus nama kita terus lihat tuh nyari murang kali. Bener di zaman itu. Bangga. Jalan tuh jalan. Ini jatuh ya. Oke, kita kebonangan terus jadi ustaz. Oke, iraha itu. Bagus tuh nama ngaji mantap deh, Pak. Oke, tinggali orang balik jadi kiai. Punten. Assalamualaikum. Salim ke sopon lo. Bukan murim. Geus mana mah kamar istirahat laju. Gak mana kamarnya? Deket WC. Gak apa? Kayak budak tadi cah mana? Lurus lah nya. Kemengkol, udun. Ngerutuk, mudun. Enggak sagana yang bulu. Kamar. Amalnya. Ayo, Mak. Apa di mana emang? Iya tuh. Nah. Apa? Terakhir. Bapak wewe. Tapi teh. Em saya ajengan mah. Nonton kenal bisa jawab, Bang. Kumaha jadi minat kopi? Udah bikin dua kali. Gelis. Alhamdulillah. Terus papan alhamdulillah. Bisa buat kemana-mana. Masalah pernikahan mah mangga bikin dewe kenal. Mana itu cai-cai. Taslim. Kenapa? Taslim. Mama udah. Iya saha. Tapi
COVID-19. Heula. Ngomong. Gak, Neng. Neng nggak diundut? Di dia Pak. Pesantren teh kami datang. Anu banget ka hideung. Banget ka hideung. Murik. Oh, aing eta mah tadi ka pasantren apa ada maju lah. Kenanya. Banget gelis coba. Yang masana kadorak teuing. Kadieu mali ka Pasar wewe. Marawan. Neng gelis. Tapi kuman. Kelanya sama badega wangkong. Dari zaman geus milenial. Zaman geus modern. Kabawakeun ya teh tuh. Mana dong yang tinggal santri? Slim gila. Ayah kopi mah. Aduh, aya naon ieu? Manya teh kelas kieu, syukuri apa yang ada. Nah, nama dek tambe pisan. Neng mah tau teh pengen hidup. Sudah aja perawana. Oh, baru dak dia. Siap. Baru kita ini. Ieu teh ama abdi mesenya di Jawa. Cenama nya Bang. Masa puluhan. Sama ngubul. Habis balik tutup eta. Habis, salah. Mana sih dia tadi? Aduh mana coba panggil, demanya keluaran udah dapat itu. Berodak, kan ada berodak. Dahar. Ya, bro. Dahar. Dahar. Yo halawa yo, halawa yo. Halawa. Ayo. Sieun. Mali ka dia atau mali ka dia. Mali ka itu mukangan, Pak. Ayo naon itu euy. Mang, eta kacamata gagabang. Ayo tadi teh nya. Anu lihat si hidung. Tah ieu mah, tapi mah. Manya ama calik. Tah si hidung ieu nu masukkeun pesantren ama. Ayo nama geus tobat. Nanya. Ya. Siapa tuh? Dah, nya ngabejaan abdi mah. Denge nya, denge. Beda jauh. Konsep ieu. Konsep abdi. Konsep itu. Abdi. Kelar. Cicing. Yo. Ama nek mere wasiat nya. Sadacana sama pupus dalam iket teh. Mending kan yang itu. Oh, ganeng. Baik lu imam pos kanan. Ya baik. Cicing. Si Neng bisa ku batur. Yo. Apa ada mana? Ulama teh pakun alam dunia. Mun denge sia. Gak orang. Naon bitu naon? Rega pekeun. Siap maju. Dangukeun ya, dangukeun sadayana. Neng, balik nih. Udah dergan. Neng urang golok. Dangukeun. Dutingah terus jam 10 Neng malam mah tutupan. jamaah. Neng tong isinkeun mama coba. Dangukeun mama nek wasia sampai mama pupusnya. Ulama teh pakun alam dunia. Bang Saleh. Ngopi. Mun ulama maot
Ngawangkong. Regemkeun. Cenah geus tobat maneh teh ya. Istighfar atuh jang maneh teh. Katakan tong nyimpe wae lah coba tuh. Ieu Mun ulama paku alam dunia teh ya. Maut di alam dunia ngalayan. Eta cieuna dunia geus keur kiamat. Matak omatnya ama wasiat. Sing jalmi anu soleh. Sing janten ustad. Teka bangetan. Yo atuh doakeun yo. Sing tong cacingan we. Bahkan jadi tukang cilok. majikan obat. Tukang basreng. Doakeun sing aya beungan. Gitu mah. Bantu apa? Sing jodohna itu. Dia jodohna itu. Dangukeun ama dangukeun nya. Kudu gawe alus ka kolot teh. Ulah aya kahayang teh geugeul eta aya kahayang. Ama di dia ama. Ya saya ama. Kumaha cenah? Ama di dia punten. Ini kudu digeuing wae. Sopan kaburu heuh. Kabur urang. Kali ka mama cari. Bade jodohkeun jeung ama. Jeung urang eta kan. Eta wanian tinggal. Geus jeung urang teman. Sada acan ama pupus. Ayeuna ge kae. Disopan. Aneh mah emosian. Sada acan ama pupus ama wasiat sing janten jalmi anu soleh. Bek. Amin. Jeung anjeun kabeh. Amin. Aya bener atuh. Amin. Yang gitu salah wae atuh. Amin. Min amin amal. Ngaosna sing bener. Amin. Sing nurut ieu ka ama. Amin. Tong gani mana? Sabab ieu ama anu janten penerus abdi. Nek PHP asal nek jeung ieu. Wajan beli barangan. Cicingnya cicing. Pokokna mah ama geus nyerahkeun dunia ieu ka ama. Lamun ama ieu mah tulikeun ku maneh kabeh. Siap. Asia. Nu hiji ieu kudu dinyantong. Nu ieu hiji kudu di Cadot. he. Ya, di Inggris. Imam Mekah. Eta kabeungetan ning maneh teh aduh. Cicingno, cicingno. Baik. Irak pis. Ya, di negok ewan. Maneh mah Kalimatul. ieu ama teh kudu kenalan. Ini Nenek. Pokok namanya wasiat di ama kudu sing janten jalmi soleh anu tiasa neraskeun para kiai, para ustad, para alim ulama nu aya di alam dunia ieu. Siap. Sabab amal ge kieu teh nu ganteng teh itu mah sepuh. Pantesan. Matak omatnya sing janten jalmi soleh pokokna. Ganteng. Pasti urang mah. Ka apa eta si sopan atuh. Assalamualaikum. Ama ieu saha? Ya, murang kalina ya. Murang kali. Pokokna sahamnya. Tah maneh sing nurut itu jadi kolot. Ieu pamajikan maneh. Gelis. Gelis. Nama maneh nya.
Kia ge teh kolot maneh duaan. Dengek gue. Ada apa terus tobat, Pak? Dengek gue. Mun kolot maneh geus naon maneh kumaha? Minang. Teh cing-cingkan mah teu dina tuh. Pokona mah sing bisa ngadoakeun. Kin ieu maot sekedar ieu maot teh ieu. Padon jeung Orson. Sing biasa ngadoakeun anak. Ya. Sabab doa di anak namun didoakeun ngalieu eta ganjaran di kakolot. Dibere Al-Fatihah balik deui mah. Masuk itu gak boleh. Semua jadi gurukan baik. Ada kabehannya tong loba doa ka kakolot teh. Pak, minta maaf. Neng. Mana ayeuna kayaan? Geneng, mana ayeuna kayaan pan di pasantren? Si Lord kaya jadi penggo. Menyegah kasum. Aing gitu kuat. Oh, cara kaca aho. Sesat geuleuh, sesat. Mantong ngerakeun jurig mah. Ya pokona mah sing gawe alus ka kolot. Kita Jika naon eta. Jika naon. udah kemakan nih ya. Bisa dijelaskan banget nama nih. Lamijun. Dan geus lah geulis. Paksain. Biasa apa teh turunan kenting manik. Maka itu Kak Mak teh. Ya bener kan? Jangan pot wae. Oh, gue guys tobat mana bang? Gas tau jelek wae geneng. Ayo nama maneh tobatnya doaan tong mabok wae. Ikut. Sabab mun maneh mabok wae teu dipapatahan ku kolot. Bisa-bisa kolot nu digusulkeun ka maneh daek. Ngomong ka beu-beupan. Ma mau motor teh mau jadi. Aman ka doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Wangkong. Terus. Amak mah doa sakit oge dijabah, mata tong gagabah. Sugan. Bener harus bisa doa. Orang banyak awe ayo. Ayeuna mah sing gawe alus ka kolot, sing gawe alus ka jadi Tuh, Pak, tadi guys diomong. Insya Allah. Ada jalan. ya pokoknya mah sing bisa ngamalkeun Amin. karena ilmu Amin. anu pasti pasian ku ama Amin. Pak Dewi aya nama sing gawe alusnya Bawa. neng Senyum wae. Bajigur. canda mau ama bade tutup lah ieu acara anu pamudah-mudahan ieu acara ieu cerita sing tiasa aya hikmatna sing tiasa jadi ilmu anu manfaat ka lang sadayana. Amin. Amin. Kami dari Amu Baro terima kasih sudah menonton. Semoga dipanjangkan